Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hadratul mukarramin, para alimin ulama, para zuama, para asatid, para kiai, para jengan, sadaya kesepuhan, kina sepuhan ukusim kuring dipihormat, sandriin dan sandria, wabil khusus numondok dia pesantren, anu kalintang kusim kuring dibanggakeun anak, umumna numondok di pesantren manawai. Mudah-mudahan sadayana ku Allah sainggal-inggalna dipaparinan putuh sapertos putuhna jalmi-jalmi anu jadi bujangna Allah. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormatin simkuring sadayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ngalangkungan widi Allah, ngalangkungan ridho Allah. Urang sadayana dina ieu kesempatan tiasa mungpulung dina raraga ngalaksanakeun tugas urang. Ngarupakeun abdina Allah anu tugasna taqarrub ka Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Atas segala nikmat anu parantos diamanahkeun ku Allah Rabbul Alamin ka urang. Pamudah-mudahan urang tiasa ngagunakeun eta nikmat bari cocok sareng parentah nu mapari nikmat Allah Rabbul Alamin. Lajeng urang ngadunga pamudah-mudahan rahmat Allah sinarang salamna dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekantun ka para sahabat-sahabatna, tabi'in, tabi'ina tuga akhirna dugikeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan sandriin sandria sadayana oge wargi-wargi urang sadayana anu caket nutebi sepuh anom. Mudah-mudahan sadayana sing kalebet direngrengan umat junjunan alam nu kenging syafaat ti anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina ieu kesempatan insyaallah urang ngalajengkeun hanca dina raraga ngalaksanakeun tugas ti Allah Rabbul Alamin. Diantawus tugas ti Allah taya kajaba ibadah moal kaci lamun teu didasaran ku ilmu. Urang dina ieu kesempatan insyaallah kalebet direngrengan jalma-jalma anu keur nyupri ilmu samata-mata ngalaksanakeun tugas ti Allah, ilmu jeung ibadah pamudah-mudahan jadi sabab urang sadayana mulia di alam dunia, mulia jaga di alam akhirat. Kararasa nu dihanca ku urang dina ieu kesempatan hiji kitab nu jadi pokok nu aya dina ilmu nahwu. Buktosna taya kajaba iwati kitab Jurumiyah. Sateasan urang ngalajengkeun hanca urang ngadoa ka Allah Rabbul Alamin
Pamudah-mudahan wabil khusus pengarangna ieu kitab umumna sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana nu parantos salih di alam barzah. Pamudah-mudahan sadayana kenging pangampura rahmat oge ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Shaulillahi laumul Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan Mama Haji Muhammad Cekmam. Syaulillahi laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila mu'allifi hadal kitab ila hadrati Syekh radhiyallahu anhu wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi. Syaulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nur wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratan min khufarin niran. Amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawasibu sareng doa
sareng anak sareng maesuma sareng kaepama sareng idan baik tetap binasiran kalawan tamtu sabadana urang uninga masalah pembagian pingil. Pingil saur kamari aya 3. Hiji pingil madi, 2 pingil mudhore, 3 pingil amar. Lamun naik saeutik kana pembahasan mutamimah, pingil anu 3 madi, mudhore, amar dibagi 2 bagian. Aya pingil mabni, aya pingil mu'rab. Pingil madi aya 2 nyaeta pingil madi sareng fi'il amar. Ari pingil mu'rab aya hiji nyaeta fi'il mudhore. Heup sakitu. Lajeng saur kamari fi'il amar, fi'il mudhore, fi'il madi parantos dijelaskeun. Fi'il madi maftuhul akhiri abadan, pasti dipatahkeun akhirna dina salalawasna. Contoh saperti doroba, fataha, alima, hasuna, sareng anu sanes-sanesna. Samantara fi'il amar salawasna dijajemkeun. Contoh idrib, unsur, uksun, i'lam, sareng nu sanes-sanesna. Ari fi'il mudhore pasti dimimitian ku harap kamudhorean. Tegesna harap tatambah anu 4 saur kamari anu dikumpulkeun dina lafaz anaitu. Hiji hamzah, 2 nun, 3 iya, 4 ta. Wa huwa marfu'un abadan. Jeung salawasna fi'il mudhore dirofa'keun. Kajaba geus kaantelan amil nawasib atawa amil jawazib. Samsa Bandungan. Lamun kaantelan amil nawasib fi'il mudhore anu tadina rofa teh jadi nasab. Lamun kaantelan amil jawazim fi'il mudhore anu tadina jazm teh jadi jazm. Yansuru datangan ku amil nawasib jadi dibaca ayyan suro. Yansuru datangan amil jawazim jadi lam sur. Lam yansur. Ceuk barudak santri aya sabaraha hiji ari amil nawasib, tegesna amil-amil anu sok nganasobkeun kana fi'il mudhore. Dijawab ku ajengan musannif pengarang kitab Jurumiyah. Panawasibu asyaratun. Ari pirang-pirang amil nawasib sadayana nu dimuat dina ieu kitab Jurumiyah aya 10. Nyaeta hijian, 2 lan, 3 idan, 4 kae, 5 lam kae, 6 lam juhud, 7 hatta, 8 jawab kupa, 8 wau, 10 ao. Taeta amil-amil anu sok nganasobkeun kana fi'il mudhore. Anu
tadina fil mudhari wajib ropate di mana geus kadatangan amil nawasib maka wajib dibaca nasab. Saur tadi contoh yan suru lamun datangan ku amil nawasib jadi dibaca ayan surah. Yadribu datangan ku amil nawasib ayyadriba. Yasunu datangan amil nawasib jadi ayah sunat. Sabra hiji amil nawasib dijawab kuno bieu aya sa kiwit an dugikeun kao. Nganu 10 eta dibagi dua bagian. Jadi dibagi kana dua bagian. Nu kahiji nganasobkeunana teh ku datiahna sorangan. Nu kadua nganasobkeunana teh ku anu disimpen. Nyimpen an oge dibagi dua, aya nu hukumna wajib, aya nu hukumna wenang. Sakali deui diulang. Baranungan sing paham. Amil nawasib sadayana aya 10. Anu 10 dibagi dua. Hiji anu nganasobkeun ku datiahna, dua anu nganasobkeun ku anu nyimpen an ge dibagi dua bagian, dua hukum. Nu kahiji hukumna wajib, nu kadua hukumna wenang. Ari nu nganasobkeun kana fil mudhari ku datiahna sorangan eta aya 4. Hijian anu dimaksud ku an di dieu nyaeta an masdariyah. Logatna yen. Contoh seperti ajibtu antadriba. Ajibtu geus kaget kaula antadriba kana yen neungeul anjeun. Ta antadriba teh dinasobkeunana ku an. An nganasobkeun kana tadriba kana fil mudhari ku datiahna sorangan tegasna ku awakna eta an. Disebutna teh an masdariyah. Catat sing kaharti. Nu kadua anu nganasobkeun kana fil mudhari teh lan. Lan didinya disebut lan napi istiqbal. Logatna moal. Contoh seperti layyadriba. Artina moal neungeul hiji lalaki. Talan nganasobkeun kana fil mudhari buktina lapad yadriba ku datiahna sorangan tegasna ku awakna sorangan kulana. Lan didinya disebut lan napi istiqbal. Nu katilu anu nganasobkeun kana fil mudhari teh idan. Idan didinya disebut harap jawab. Logatna dina nalika. Contoh ajuruka godan faidan ukrimaka. Ajuru rek jarah kaula ka anjeun godan isukan faidan. Dina nalika ukrima ngamulyakeun kaula ka anjeun. Nu kaopat anu nganasobkeun kana fil mudhari teh nyaeta kae. Kae nganasobkeun kana fil mudhari ku awakna sorangan.
ngan pedah kae nganasobkeun kana fi'il mudhari boga syaratna kudu kapiheulaan kulam imma dina lapadna wa imma dina takdirna. Contoh jitu likai akroa, takdirna jitu lil kiroati. Jadi sakali deui amil nawasib teh aya 10. Hiji nu 10 dibagi 2. Hiji nganasobkeun 2 nganasobkeun an nyimpen an ge dibagi 2. Hiji hukumna wajib, 2 hukumna anu nganasobkeun ku awakna sorangan aya sabaraha hiji? 4. Hiji an didinya an naon? Nu kadua lan didinya lan naon? Nu katilu idan. Idan didinya disebut nu kaopat ngan kae mah nganasobkeun kana fi'il mudhari aya syarat diantarana kudu kapiheulaan ku lam imma dina lapadna wa imma dina kira-kirana dina takdirna. Nu kadua nganasobkeun kana fi'il mudhari teh ku an anu disimpen. Diantarana anu nganasobkeun kana fi'il mudhari ku an anu disimpen nyaeta nu kahiji mah lam kae tegesna lam ta'liliyah lugotna supaya. Contoh seperti jitu li akroa, takdirna jitu li an akroa. Nu kadua anu nganasobkeun kana fi'il mudhari ku an anu disimpen teh nyaeta lam juhud tegesna lam napi. Patokanana samemeh lam kudu aya lapad kana atawa aya lapad yakun anu dinapikeun ku lam. Jadi nu kadua sakali deui anu nganasobkeun kana fi'il mudhari ku an anu disimpen lam kae. Nu kadua lam juhud. Ari anu disebut lam juhud teh samemeh lam kudu aya lapad kana anu dinapikeun kumaha? Contoh makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Atawa samemeh lam teh kudu aya lapad yakun anu dinapikeun ku lam. Contoh seperti lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tilu anu nganasobkeun ku an anu disimpen teh nyaeta hatta. Hatta dirinya hatta goyah. Logatna sehingga atawa nepika. Contoh seperti hatta yarji'a ilaina Musa, atawa hatta didinya hatta ta'liliyah logotna supaya. Contoh seperti aslim hatta tadkhula al jannata. Kaopat anu nganasobkeun ku anu disimpen teh nyaeta pak jawab tegesna pak sababiyah. Nu kalima anu nganasobkeun kana fi'il mudhari teh nyaeta wau. Wau didinya wau ma'iyah. Ngan pa jeung wau mah samemehna kudu aya kalimah anu salapan. Nyaeta hiji samemehna kudu amar. Contoh seperti asin pausina ilaika. Nu kadua samemehna kudu doa. Contoh Rabbi wafiqni fa'amala sholihan. Tilu samemehna kudu aya nahyi.
contoh la tadrib jaidan fayaghdaba. Nu kaopat samemehna kudu aya istifham, contoh seperti hal jaidun fid dari fa adhaba ilai. Nu kalima samemehna kudu aya irid, contoh ala tanjul indana patusiba khairan. Nu kagenap samemehna kudu aya tahsis tahdid, contoh seperti halla akramta zaidan fayashkuraka. Nu katujuh samemehna kudu tamani, contoh laytali malan fa hujjamia. Nu kadalapan samemehna kudu taroji, contoh la'alli uraji'u syaikha. Naon payubhimanil mas'alata. Nu kasalapan samemehna kudu napi, contoh ma ta'tina patuhaddisana. Nu kagenap ao, ari ao eta maknana aya dua. Hiji bimakna ila, contoh seperti la'al juman naka au takdiani haki. Takdirna ila an takdiani haki. Dua au bimakna ila, contoh seperti la'aktulan nal kafiro au yuslima. Takdirna illa ayyuslima. Bisa disimpulkan amil nawasib sadayana aya anu 10 dibagi hiji dua anu nganasobkeun ku sorangan aya sabari hiji dua lan napi is nu katilu nu kaopat 10 bantun opat jadi genep. Anu genep dijabarkeun ku an anu di nyimpen an dibagi dua, hiji hukumna dua hukumna. Anu hukumna wajib sabari hiji nyata dalam kae tegesna lam ta'liliyah lugotna supaya, contoh jitu li akroa, takdirna jitu li an tuluy. Nu kadua nganasobkeun kana fi'il mudhari ku an disimpen ngan hukumna wenang aya sabari hiji, aya 5 hiji lam juhud, nu kadua hatta, nu katilu jawab kupa, nu kaopat wau, nu kalima ngan masalah wau jeung pa nganasobkeun kana fi'il mudhari boga syarat. Nyata ya salapan hiji kudu amar samemehna kudu amar, dua samemehna kudu duha, tilu samemehna kudu nahyi, opat samemehna kudu nu kalima samemehna kudu irid, nu kagenep samemehna kudu tahdid, nu katujuh samemehna kudu tamani, tulu dalapan samemehna kudu taroji, salapan kudu nafi. Tuluy ao nganasabkeun kana fi'il mudhari, ao kabagi dua bagian. Nu kahiji ao anu bimakna ila, nu kadua ao anu bimakna ila. Beres we. Amil nawasib tegesna amil anu sok nganasubkeun kana fi'il mudhari.
Salajengna wajawajimu samaniyata saro. Saatosna beres amilna wasib ajengan musonib tumandang rek ngabahas masalah amil-amil nusok ngajajemkeun kana fi'il mudhari. Sadayana aya 18. Sok baca nu kahiji lam, nu kadua, nu katilu, nu kaopat, nu kalima, lam amar nu kagenep, lam duha nu katujuh, lam nahyi nu kadalapan, nu kasalapan, nu kasapuluh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, salah ngitung aya keneh hae suma kae pama teras idan anu aya dina sira. Di sadaya nusok ngajajemkeun kana fi'il mudhari sadayana aya 18. Ari anu 18 kabagi dua bagian. Hiji ngajajemkeun kana hiji fi'il, nu kadua ngajajemkeun kana dua fi'il. Ari anu ngajajemkeun kana hiji fi'il sadayana aya genep. Hiji lam. Lam didinya disebut harap napi jazim kolab. Artina paragi ngeuweuhkeun gawe ngajajemkeun kana fi'ilna. Ngabalikeun makna mudhari kana madi lugotna henteu geus. Contoh seperti lam yansur. Nu kadua lama harap napi jazim kolab. Artina paragi ngeuweuhkeun gawe ngajajemkeun kana fi'ilna ngabalikeun makna mudhari kana madi lugotna henteu. Contoh seperti lama yadukul adab. Tilu alam istifham napi jazim kolab nanyakeun ngahenteukeun ngajajemkeun ngabalikeun tina zaman hal kana zaman madi lugotna naha. Contoh seperti alam nasyrah. Nu kaopat alam ma istifham napi jazim kolab nanyakeun ngahenteukeun ngajajemkeun ngabalikeun tina zaman hal kana zaman madi lugotna naha. Contoh seperti alam ma uhsin ilaika. 5 lam amar maknana tuduh kana marentah lugotna misti. Contoh seperti liyun fik dusatin. Atawa lam du'a maknana nyuhunkeun ti sahandapeun kasaluhureun lugotna mugi-mugi. Contoh seperti liyak di alaina rabbuka. Nu kagenep la nahyi manana ngararang lugotna ulah. Contohna seperti la takhaf innallaha ma'ana. Atawa la nahyi du'a maknana ngalarang kasaluhureun lugotna mugi-mugi ulah. Contoh seperti Rabbana la tuakhidna. Eta anu bieu ngajajemkeun kana ari anu ngajajemkeun kana dua fi'il eta aya 12. Anu kahiji disebut fi'il syarat, nu kadua disebut jawab syarat. Ari anu 12 teh hijiin harap syarat lugotna lamun. Contoh iyakum jaidun yakum. 2 ma isim syarat lugotna naon-naon mana-mana. Contoh seperti ma taf'al af'al. 3 man isim syarat lugotna saha-saha. Contoh seperti mata yakum akum ma'hum. 4 mahma isim syarat lugotna samang-samangsa. Contoh seperti mahma taf'al af'al. 5 idma isim syarat disebutna lugotna dina waktu. Contoh seperti idma yakum jaidun yakum amrun. 6 ayun isim syarat lugotna di mana.
Lugotna di mana bae, iraha bae. Contohna seperti ayun tadrib adrib. 7 mata isim syarat. Lugotna samang-samangsa. Contoh seperti mata ta'kul akul. 8 ayana isim syarat disebutna. Lugotna di mana bae, iraha bae. Contoh seperti ayana ma ta'dil adil. 8 ayana isim syarat disebutna. Lugotna di mana bae. Contoh seperti ayana ma tanjul anjul. 10 anna isim syarat keneh. Lugotna di mana-mana. Contoh seperti anna tastakim tarbah. 11 haisuma isim syarat. Lugotna sakira-kira. Contoh haisuma tastakim yuqaddir lakallah. 12 kaipama disebutna isim syarat keneh. Lugotna kumaha bae. Contoh seperti kaipama tajlis ajlis. Jadi sadaya amil anu marentah jajem kana fi'il mudhari sadayana aya 18. Anu 18 dibagi 2 bagian. Nu kahiji anu ngajajemkeun kana hiji fi'il, nu kadua anu ngajajemkeun kana 2 fi'il. Anu kahiji disebut fi'il syarat, fi'il anu kadua disebut jawab. Ari anu ngajajemkeun kana hiji fi'il sadayana aya genep. Anu ngajajemkeun kana 2 fi'il sadayana aya 12. Dikumpulkeun dina qaidah imriti. Pok. Ari anu nganasebkeun kana fi'il mudhari aya 10. Anu 10 dibagi 2. Hiji nganasebkeun ku awakna, 2 nganasebkeun ku an anu di anu nganasebkeun ku an dibagi 2 hiji hukum wajib nyimpen anna, nu kadua wenang nyimpen. Nu wajib nyimpen anna aya sabiji, anu wenang nyimpen anna aya sabiji, aya 5. Imritian cek imriti pok. Sing paham udah karah harapalkeun, diskusikeun, praktekeun kana pirang-pirang contoh. Pangaosan urang dina ieu waktu taklim urang cekap sakitu, mudah-mudahan aya mangfaatna. Anu benerna ti Allah sinareng ti Rasulna, anu lepatna tina kabodohan awe. Mugi-mugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.